sapopoe ditulis henteu talangke malaikat henteu pere nepi ka manusa sare ditulis ku malaikat henteu aya nu kaliwat ibadah rejeng maksiat nepi ka waktu sakarat eling-eling dulur kabeh ibadah ulah talose nu pakir miskin jeung babe saacan dibungkus boe agama eta aturan pikeun nu boga pikiran nu baleg wajib syukuran mun hayang menang ganjaran upami alim disiksa kade ulah nyieun dosa kudu akur jeung manusia sembah nu maha kawasa anu kawasa teh Allah salaminan teu bongo nu cager gering tawewon diuningan aku Allah sadayana kanikmatan anu karaos ku badan mangkade eta titipan tong hilap urang syukuran eling-eling dulur-dulur manfaatkeun eta umur kudu dipake salukur ka Allah nu Rabbun Ghafur ka Allah ulah takabur jeung kudunya akadulur saacan urang dikubur kudu diajar tafakur bumi langit jeung eusina eta saha nu gaduhna caang poek jeung hujana gaduh Allah sadayana apal peting rejeng berang bisa diuk nangtung lempang nikmat kulam barang tuang nikmat perem nikmat kudang Allah anu ngerasakeun urang ukur ngagunakeun eta bakal diteraskeun yuti ayeuna pikirkeun mun rizki hayang barokah pek sodako jeung jariah rizkina bakal ditambah jadi syafaat di barjah upami ku rizki lebar waktu zakat tekaluar entenya kanu lapar kenyiksa di alam masyar naudzubillah wa summa naudzubillahi min dzalik mugi urang sadayana sing bisa amalkeunana amin Allahumma amin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.